Assalamualaikum sampurasun baraya wilujeng tepang deui di channel Warta Sunda. Ayeuna urang bakal ngabahas misteri tangkal kaboa sareng leuweung sancang patilasan Prabu Siliwangi. Tapi sateu acan dilajeng ulah hilap dipencet tombol subscribe-na sareng hurungkeun notifikasi loncengna oge supados pamiwarta Sunda upload video anu panganyarna baraya nu pangpayuna terang. Kanggo urang Sunda bakal wawuh kana nami sancang. Kusabab leuweung di ujung kidul Garut ieu dilegendakeun salaku tempat tilem atanapi ngalengitna Maharaja Pajajaran Sri Baduga Maharaja atanapi Prabu Siliwangi. Sacara mistis katelah macan sancang anu dianggap jelmaan Prabu Siliwangi kaasup tempat pikeun ngangkat ilmu kamulyaan sareng kanuragan anu sumebar di sagala rupa tempat. Aya sancang hiji ka sancang salapan numutkeun tempat pikeun milarian ilmu. Kamekaran zaman parantos ngarobih nami sancang janten henteu pikasieun sapertos kapungkur. Upami anjeun ngalongok ka leuweung sancang eta bakal sabanding tibalik sareng sajarah zaman baheula. Carita macan ngaliwat sareng tangkal kaboa anu dipercaya ngagaduhan kakuatan gaib parantos teu dipalire ku masarakat. Kasancang boro-boro aya anu mendakan macan atanapi pangalaman mistis. Nanjang kasancang tiasa ngan ukur perjalanan sanaos naturalitasna tetep dijaga. Papan tanda kuncen ngajajar saparat jalan nawiskeun jasa pituduh ka tempat anu dimitoskeun mere ilmu kadikjayaan. Saha anu ngagaduhan hajat pikeun naek jabatan kabeungharan sareng bebas tina hutang senah aya tempat pikeun mentah hajat di leuweung sancang. Di gerbang leuweung urang kedah ngisian buku tamu kumayar tiket lebet. Motor atanapi mobil kedah diparkir dina lahan caket gerbang kusabab kendaraan teu keming lebet leuweung. Tangkal ageng sareng akar pating gulantung nunjukkeun leuweung anu masih murni. Nanging upami anjeun nganjang ka tempat anu suci, rasa muriding mah sok aya di dinya aya pondok anu senah janten tempat istirahat ka Cikajayaan. Di dinya oge tiasa tapat zikir dina batu kalayan cai mancur murag kana anu tapak. Leuweung sancang masih alami, maka eta kalebet kana kawasan konservasi alam anu dijagaan ku pamarentah. Nanging, leuweung ieu anu aya hubunganana sareng Samudra Indonesia parantos rame ku pamayang, pamancing sareng pengunjung anu nembe jalan-jalan di pantai sancang. Janten saha wae anu parantos ka leuweung sancang sareng pantai sancang parantos ngaraos henteu ngarasa puas upami ngan ukur sakali nikmati leuweung anu subur kalayan pantai-pantai na anu endah sabab parantos janten tempat wisata dadakan. Wajar yen sancang henteu pikasieun sapertos anu dipikirkeun. Di pantai anu langkung seueur batu sareng keusik bodas aya desa pamayang di gigireun tangkal kaboa. Tangkal anu dipercaya janten tempat ayana Prabu Siliwangi masih nangtung pageuh minuhan pantai tempat mitos di mana aya tangkal kaboa di dinya Prabu Siliwangi kantos aya. Tangkalna oge ngan ukur jadi di pantai sancang pikeun minuhan sababaraha rupa petilasan mantan panyekel raja sapertos batu Cikajayaan Gajah Karang sareng lokasi tangkal kaboa. Tempat eta dianggap suci mantak teu aya anu wani ngaruksak. Asalna tangkal kaboa dipercaya ku masyarakat sancang salaku penjelmaan Prabu Siliwangi sareng pasukanna. Konon nalika Kian Santang balik ti arah banjeuna hoyong nyobian ka kawasaan gaib ramana Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi diudag dugi ka leuweung sancang saatos diudag ti Cirebon. Godog Garut, Pamengpeuk Gunung Gelap, Cilaut Teureun sareng Santolo. Teras Siliwangi teuleum ka dasar laut dugi ka nembongan di laut sancang dituturkeun ku putrana Kian Santang. Nanging Kian Santang henteu pendak sareng Prabu Siliwangi sabab ngan ukur prajurit-prajuritna hungkul. Teras anjeunna naroskeun di mana Prabu Siliwangi sareng para prajurit ngagelengkeun sirah. Nalika prajurit ngagelengkeun sirah Kian Santang ningali kai nangtung dina bentuk tongkat nempel di basisir. Kian Santang nyarios yen meureun eta Prabu Siliwangi teh. Boa ieu Siliwangi geureungeutna. Eta tina prasangka ieu Kian Santang ngaluarkeun parentah pikeun anu nuturkeun anjeunna bakal tetep janten manusa, sedengkeun anu nuturkeun ramana Prabu Siliwangi bakal janten tatangkalan. Janten para prajurit anu ngagabung sareng Prabu Siliwangi janten tangkal anu ayeuna disebat tangkal kaboa. Nya sabab tina boa-boa Siliwangi tea tangkal eta disebat kaboa. Ayeuna tangkal eta anu dianggap penjelmaan pasukan Siliwangi parantos janten tangkal anu dijagaan ku pamarentah. Salian ngagaduhan nilai sajarah ayana tangkal kaboa oge fungsina pikeun musir abrasi basisir tina serangan gelombang. Janten teu aya anu wani nyandak sumawona ngaruksak tangkal kaboa kusabab jalmaan pasukan Siliwangi. Ngeunaan kapercayaan yen masih aya hiji tangkal kaboa asli anu dianggap penjelmaan Siliwangi yen hartina ngan hiji tangkal aslina nyaeta dina kayakinan anu maha kawasa nyaeta Allah. Nalika manusa yakin yen Allah ngan hiji nyatana aranjeunna parantos ngagaduhan hiji tangkal kaboa. Kitu oge sareng nami sancang dipercaya ngagaduhan hartos sak hartosna sarasa urang rasa urang ka batur rasa batur ka urang hiji rasa pikeun urang rasa urang pikeun batur sareng rasa batur pikeun urang sareng kecap cang kumantung kana anu kawasa nyaeta Allah.
Janten sancang hartosna kumaha manusa ngaraoskeun parasaan masing-masing antara manusa sareng manusa sareng alam nu terakhir manusa sareng Tuhanna. Tah eta sancang